Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ibu Guru anu kusim kuring dipikahormat, rencangan sadaya anu kusim kuring dipihormat. Puji sareng syukur kupayun mangga urang haturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maurengkeun nikmatna ka kuring sadaya. Shalawat sareng salam mangga urang panjatkeun ka junjungan alam Nabi panungtung anu parantos nasihan cahaya keimanan ka para umatna, nyaeta Nabi panutan urang sadaya, Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singat ngeunaan panyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Narkotika dina dunia medis nyaeta obat bius atau penenang pasien anu rek dioperasi. Narkotika teh mangrupa zat aditif anu ngabahayakeun jeung bisa nyieun kacanduan, serta karasukan otak jeung saraf motorik. Mun ku urang dikonsumsi bisa nyebabkeun kageloan jeung anu parahna kamatian. Tapi lain halna barudak ngora zaman kamari mah ngagunakeun narkotika keur ngagaya hungkul, bari jeung teu apal kana pambahayaanna. Anu ngagunakeun jeung ngadarkeun narkotika lamun kapanggih ku polisi mah bisa penjara, teu lulus tes kasehatan, dipiasing ku masyarakat, teu meunang pagawean. Nu matak tong hayang apal kana barang haram anu ngaranna narkotika jeung zat adiktif, lain anu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna jeung anu bakal datang. Mending ayeuna mah mumpung urang ngora keneh, hayu urang eusian ku diajar anu son-son guna ngagunjungjung harkat jeung martabat bangsa Indonesia. Sakali deui saino tudruk mugi-mugi mangpaat keur kahirupan urang sadaya. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu merenah kanu manah hatur nuhun kanu sadayana parantosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.